Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswari wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususun la rusyabil qadir ajilani wa ususun la rusyidin Nabi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususun la musannif wa kitab Riyadul Bani'ah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi usuli wa furuhim wa silsilatihim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana pangaosan kitab Riyadul Bani'ah ilmu fikih kaifiyah ibadah. Kaifiyah itu ibadah, tata cara ibadah yang baik dan benar. Hiji jalma nu ngarti kana ilmu fikih eta leuwih bagus tibatan atawa sarena jalma nu ngarti kana ilmu fikih leuwih bagus tibatan ibadahna jalma nu teu nyaho kana ilmu fikih. Sarena hungkulna jalma nu nyaho kana ilmu fikih tibatan salatna jalma nu teu nyaho kana ilmu fikih alus keneh sarena jalma nu nyaho kana ilmu fikih mata penting tata cara ibadah nu bener gitu. Kamari geus dibahas rukun salat ayat 13. Tah ieu wasalisa syara tartibul arkani ala hadza wajhil madhkuri. Urang lajengkeun kana paslan anu salanjutna nyaeta wasunanul faraidi. Siapkeun kitab Riyadul Bani'ahna amun aya kitab Sapinahna halaman 37 38. Ieu Sapinah ieu Riyad Bani'ahna. Riyadul Bani'ah bawahna. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal takdirhu huwa paslun gitu. Wasunanul faraidi jeung ari pirang-pirang pasunatan anu anut kana kaparduan sintani wa asruna eta aya 22. Jadi salat sunat anu turut kana salat fardu aya 22. Naonana rakaatna aya 22 rakaat. Asyarun ari anu 10 minha tina ieu 22 teh muakkadatun eta anu dikukuhkeun eta anu dikudukeun gitu. Wahia jeung ari anu 10 rakaat teh rakaatani eta 2 rakaat qobla subhi dina samemeh subuh. Salat sunat 2 rakaat samemeh subuh. Wa rakaatani jeung 2 rakaat qobla zuhri dina samemehna lohor, 2 rakaat samemeh lohor. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'daha dina saba'dana lohor, 2 rakaat saba'da lohor. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'da maghribi dina saba'dana maghrib. Sameh maghrib mah henteu, saenggeus maghrib hungkul. Anu dikukuhkeun anu dikudukeun mah. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'da lisai dina saba'dana isya. Nah, ya anu dikudukeunana saba'dana isya lamun qoblal islam mah henteu. Jadi ya 12 atau 10 rakaat salat sunat anu dikudukeun anu turut kana salat fardu. Wasinta asyarata jeung ari anu 12 rakaatna ghairu muakkadatin eta anu teu dikukuhkeun gitu. Wahia jeung ari anu 12 rakaat teh rakaatan eta 2 rakaat qobla zuhri dina samemehna lohor. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ba'daha dina sabadana lohor ziyadatan barana anu nambahan al muakkadati kana dikukuhkeun. Jadi maksudna 4 rakaat. Tah 2 rakaat geus salat qobla jeung ba'da lohor teh 2 rakaat ya samemeh lohor salat 2 rakaat samemeh sanggeus lohor salat 2 rakaat. Tah urang teh nambahan deui ya. Jadi samemeh lohor teh salat sunatna teh 2 rakaat 4 rakaat meunang tapi nu kuduna mah anu dikudukeun mah 2 rakaat lamun rek nambahan 2 rakaat deui teu nanaon gitu. Atawa sanggeus lohor urang salat sunat 2 rakaat lamun rek nambahan deui 2 rakaat teu nanaon. Cuman anu dikudukeun mah nu dikukuhkeun mah 2 rakaat. Warbaun jeung 4 rakaat qoblal asri dina samemehna asar. Tadi dina samemehna asar teh salat sunat 2 rakaat. Dina sanggeus asar mah eueuh salat sunat. Jadi aya oge dina samemeh asar bari jeung dina samemeh asar ge henteu dikukuhkeun kitu ghairu muakkadatin.
Wa rakaatani jeung 2 rakaat qoblal maghribi dina samemehna maghrib 2 rakaat samemeh maghrib. Wa rakaatani jeung salat 2 rakaat qoblal isya dina samemehna salat isya. Nah, ieu 12 rakaat anu henteu dikukuhkeun. Salat sunat anu henteu dikukuhkeun dina sabadana salat fardu atau dina samemehna salat fardu. Wa amal witri jeung anapun ari salat sunat witir pahuwa tah eta ari ieu salat sunat witir mah sunnatun eta sunat mustaqilatun anu netral anu misah anu menyendiri maksudna teh henteu asup kana wasunanul paroidi. Salat sunat witir mah jiga salat tahajud misah henteu asup kana salat sunat anu bangsa kaparduan anu turut kana salat fardu. Wa huwa jeung ari ieu salat sunat witir teh afdalu eta leuwih bagus atawa leuwih utama jami'us sunani tibatan sakabehna itu pirang-pirang sunat. Ti pirang-pirang sakabehna salat sunat anu tadi teh afdalu teh leuwih utama salat witir ieu. Wa qaluhu jeung ari pangsetik-setikna salat sunat witir teh rakaatan eta sarakaat. Pangsetik-setikna salat witir sarakaat. Waksarhu jeung ari loba-lobana salat jeung ari pangloba-lobana salat witir ihda asyarata eta 11 rakaat. Panglobana 11 rakaat, pangsetikna sarakaat. Wadnal kamali jeung ari panghandap-handapna kasampurnaan salah surokaatin eta 3 rakaat. Jadi maksudna saeutik tapi sampurna gitu. 3 rakaat salat witir teh. Matak lamun dina taraweh geus beres taraweh salat witir 3 rakaat. Sabab salat witir teh cenah di dia disebutkeun bahwa afdalu jami'us sunani ari pangutama-utamana teh salat witir teh tengah utamaan sakabehna pirang-pirang pasunatan. Sakabehna pirang-pirang salat sunat cukup ku witir ge. Itu salat qoblah jeung ba'da teh leuwih utama kana salat witir. Keur mah orang salat ba'da jeung qoblah henteu nya geus salat witir atuh kitu maksudna. Jeung leuwih bagus salat witir mah pangsetik-setikna sarakaat, pangloba-lobana salat witir 11 rakaat, pangsampurna saeutik tapi sampurna 3 rakaat gitu. Wana kamali sasuraatin wala yasihu jeung teu sah naon piluhu migawena ieu salat witir ila ba'da salatil isya yang dina sabadana salat isya. Lamun geus salat maghrib salat witir teu sah. Jadi kudu migawe salat witir mah sanggeus salat isya. Wa eta mudu jeung panjang naon waktuna ieu witir, waktuna witir teh panjang ila tuluy fajr shodiqin nepikeun ka bijilna fajar shodiq jam 12 peuting bisa, jam 1, jam 2 bisa. Salat witir panjang waktuna. Wa akhiruhu jeung ari ngaluarkeun wa ikhrajuhu jeung ari ngaluarkeunana ieu salat sunat witir an waktihi tina waktuna ieu witir bila udrin kalawan tanpa ya udzur makruhun eta dimakruhkeun. Jadi ngagawean salat witir di luar waktuna salat witir. Jadi waktuna salat witir teh panina sanggeusna salat isya rek jam 8, jam 9, jam 10 naik setengah 8 geus beres salat isya, salat witir teu naon. Lamun ngaluarkeun salat witir tegasna salat witir di luar waktuna salat witir eta makruh gitu. Kalawan tanpa udzur eta makruh. Wa tarkuhu jeung ari ninggalkeunana ieu witir bil kuliati kalawan sama sakali teu salat witir. Asyhadu eta leuwih banget naonana karohatan dipikang ewana gitu. Paslun sarua wae dilajengkeun kana wasunanul matlubati wallahu a'lam bissawab.